الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا taslima. Lamun geus wau ka Allah ngeunaheun urang dahar disuguhan ku pamajikan beu asin amat bebeja ka pamajikan ieu mah uyana asli meureunana meureun gerak Allah kos kitu moal bisa naon moal bisa naon masyaallah ilahan jasa teh ieu sayur eta kurang uyah uyahna ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu ya Allah masyaallah. Orang nanyakan emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah. Ya Allah. Anu sulit nikmat nu aya sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba dibere sehat, ya dicoba deh dibere gering. Sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, ja aing kene pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing kene aing menyoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak di ambean ku lurah bae ge, beuh tulak cangkengna geus di dieu. Beng camat geus di dieu, jeung bupati mah tulak cangkeng di dieu. Dunia asa nu aing. Delekeun moal kebal deui tah kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Kuat akur jeung nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna. Eueuh pikihan di dieuna. Atuh nya nama ore koros. Atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros. Kudu berbeda atuh. Nanti kiai asup ka Golkar tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekanna bae. Keur mah ambekannya na. Ambek-ambekanna bae. Goblok sia rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dieu. Ya aing bisa ngaji kos kitu ieu. Embungeun masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lamun babareng mah dieu ti bupati 10 juta. Tajang sia ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah mah. Amruk. Delekeun jang contok. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuluy geus asup. Ruruntukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu muncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kiuci ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar, ulah dijual ka partai, ulah dijual ka organisasi. Moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah. Enteng jual melalui partai paling boga motor kan? Saeuti dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jan teu susah-susah teh jajang dahar jeung jang nginum mah aya. Tapi eta mah kan hawa nafsu. Berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Je parang sana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah geus ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun.
Beneran kalau mal beres. Hook ya saya dunia keracak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan, Masya Allah karim, Masya Allah. Kajeut. Urang ulah kukumaha, ya mah kudu makan keur ngaji doang di lapangan mah teu teu kukumaha ku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar Haji Bendu atuh henteu. Sugan, awas aing mah bungsu salaman sama Golkar henteu. Malah mah dipentak deui duitna. Ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing. Ngan sugan kabuka hate jahe Masya Allah. Nikmat ngajar, nikmat magahan, nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin. Hijab akbar. Iya tuh di daerah Sepatan, mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa, ngajina bisa kemudian kitu geus mau tapi gajina bisa, ngomongna bisa, asup nya ka Golkar, masyarakat bunga haji. Masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh pan. Sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau maka ya. Ya Allah ya Rabbi. Tapakuran geurah hai ku par Mekah. Kunaon sih henteu tapakur? Kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi, kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikan sebagai dalil. Jadilah dalil. Aya langit, dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Kok bisa kos kitu sih? Iya. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis. Alam berubah, setiap nu berubah anyar, natijana alam anyar. Tuh, geus wa kullu hadisin lahu sholi, setiap nu anyar aya anu ngadamel. Nah, nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah. Eta secara singkat. Lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang. Alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tatadina mah eueuh ku ari aya setiap anu aya tatadina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tatadina alam kuari aya al wujud ba'dal adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil karena ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab sebut basit. Nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arod geus aya johar maqama binafsi aya arod maqama bigairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula ge geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah
eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mantak ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu teh ayatul kauniyah disebutna kos kitu ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir oh wa hadhil ayat ayatul kauniyah oh berarti bisa ke dalil ya iya nu kos kieu ngaranna ya ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model lu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsara gaji kos kitu ayo dia setur kumaha engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kablah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon kurang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah aya anu jisim kos urang murakab aya anu latif malaikat setan jin nya nama latif ulah make maha latif engke maha latif Allah lain tah mukhalafah lillah jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentenganna ge dibenteng deui bentenganna dibenteng deui wah asup ka dinya kutu sieun jang malaikat mah bisa bae asup jelag setan kitu kae tutupan cenah patona beusi aya setan yeuh itu setan mah datang jeleg bae digawean Fendi telu empat nya nama telu empat panjana raja anak beres atau asup bae ka jenting kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae nah engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun cek nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana wah eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang atuh moal ya sia embung nalalagaan embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung bebeneran daratang kos cucurut bae daratang urangna geus embung ingkam ketika urang hayang henteu ketika urang nafsu urang teh keur ka mana nafsu urang embung ka page jurig anu kurang dipake ka embung aya urang embung jasa ka pagi jeung kos itu aya nafsu urang timbul tina nafsu urang maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang siap henteu siap da tergantung urang guruna mah selalu standby aya bae dosen anu endek siap mere ilmu batin aya setiap saat satungtung dunia can kiamat cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid ya tah bae geus kadinya tuh masyaallah tah dijerokeun deui ieu kan tauhid dalil seluruh nu maujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah eta keur carita syariat maka ilmu mantek lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna aya Allah dalilna aya ciptaanan tibalik sorangan urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana geus usul ka Allah sebab Allah na doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos itu handap keneh dibalikeun aya ciptaanana dalilna aya Allah Masya Allah orang mah aya Allah dalil aya ciptaanana dibalik sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah sebabnya melalui kasyaf kos karena itulah
geus urang ulah nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut aya kuna qad qataroba ajaluhum hampir datang kana ajalna hei ku parbekah kunaon maneh teh tafakur kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara ciptaan Allah anu ke bakal ngadatangkeun kana keyakinan ye nu ciptakeun langit bumi katut asina Allah kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh ayo geura mikir atuh ku maneh asa yakuna qad iqtaraba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron maneh bakal paeh kupat kos kuari bae di Amerika kalalapir pararai di Inggris kalalapir pararai henteu pernah mikirkeun saha nu nyiptakeun langit jeung bumi teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum sakedeung deui sia ajal datang lamun teu dek mikir hei ku parbekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaron fayasiru ila nar hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate asal keluar Allah lompat deui nggih kenungguan minggu deui bae nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deket asal keluar hiber deui eueuh deui bisa teu cenah aing mah moal balik-balik dek di dieu bae cicing abe hadir bae ta Allah teh teh sanu mere dahar saborosian saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia urang mah lain kitu kan beuh waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapageun saat itulah yang tidak terlupakan goblok moal ka dieu aing mah di goblok nu dieu mah jelas saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah asa deukeut Allah teh rarasaan asa kungeunaheun zikir rarasaan asa kungeunaheun salat saat Allah hadir di jero hate eueuh sasaha iwal ti Allah saat etalah saat anu paling indah luar biasa ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah andeikeun Gusti abdi deuk dicabut nyawa saat abdi deukeut ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti saat etalah saat nu termulia saat anu paling indah kos kitu pemikiran ahli Allah mah urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh, keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana tadi geus goblok-goblok aduh cek jara rugi jasa begitu dikonfirmasi teu akur harga paneta kan blon geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah masyaallah mentak deuk ngaji teh ya geus HP pareman ulah dibawa ka jero majelis geus ulah anu nyoting-nyoting ulah anu ngarekam-rekam geus bae rekam ku otak sorangan beres geus ieu mah rekaman mah diheulakeun. Dipake henteu. Nanaonan. Mun kitu rekamanna dijual aing diberek sia. Aningan ngejang awak sorangan. Teuh. Awas sakedeung deui maneh pararai can kaburu napakuran can kaburu mikir rugi sia paeh sia kupar neraka. Wabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun
Baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun ku Mekah dek iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh dek iman ka mana hayu pabi aya di situ caritaan mana aneh caritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa acan maca Quran. Sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran. Sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nanaonan? Ieu berita ti Gusti Allah teh aku urang dimumule. Baca makhraj-makhrajna nu rapih. Kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa beladieullah kurang hayang nyaho makna-maknana cik kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq mantak pabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nu ku araneh kabeh diimani hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teh aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae misalnya di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi aya teu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik dari betul nu nuduhkeun iwal ti Allah hakikatna kuari rusak ku Allah bae deuk dirusak masyaallah karim urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut anggeus-anggeusan zina di Garut judi di urang moal aya nu ngadu embe di ditu mah ngadu embe diadukeun domba kotok mah geus puguh di mabok di Garut zina di Garut atuh urang bage woi urang ka Garut yuk neangan cuaca wih haja-haja ti Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan itu Cipanas tempat maksiat Cikajang tempat maksiat lamun urang nyaritakeun Garut sararieun eta di Cikajang aya kawah teh kapan eta teh kawah panas tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pakai sararina geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua je lah cenah moal banjir atuh teu kudu banjir bae ku angin sing hade ieu mah sing hade masyaallah karim iyalah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu bare hidayah haju ku Gusti Allah wa yazarum diantapkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantapkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikatna beunang disiksa ku Gusti Allah sing hade ya mahun fi tugyanihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayyuran bingungnya na fi tugyanihim dina kalacutanan urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi sieun ya kula mah sieun ya di negara urang teh wah asal siksa datang bae sumber siksana nyana maraling kabeh negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara wah be dibiayaan ku rakyat aya nu kaliwat pajak je eueuh pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut
urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi hormat tuh Masya Allah ieu di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae gejang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya ambalayah uyah ambalayah di urang datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bae geus cukup asin teh geus sarua bae makmur jasa di urang ulah sambarangan nyeun undang-undang ulah sambarangan nyeun aturan-aturan langit bumi teh nangieun aing sia nageh nangieun aing geus kudu make aturan-aturan ti aing kunaon sia nyeun aturan teh lain ti aing bari nu tolol jeung goblok nama disumalendehkeun na ka aing cak Allah haram cak sia halal cak sia goblok sia menang cak sia teu menang cak sia tolol sia lamun sia kitu bae geura di neraka jahanam kadeuleu ku aing sia digodong sia dikulub sia ku aing sangareunahna sia nyeun hukum teh kumaha polos sia jeung otak sia bae eta kaum kures kupar kues dikitu-kitu asa ka DPR urang tolol asa ka di negara urang we tah ya Allah ya Rabbi lantaran teu make Al-Qur'an atuh alasan asa ka urang bae ieu keur dicarekanan ku Gusti Allah ulah marah ka aing ye Allah ye keur nyarekanan ye ieu ayatna ye DPR ku goblok-goblok teuing sia tolol teuing sia nanyieun Allah kunaon teu make aturan Allah goblok sia kunaon menang cak sia teu menang cak sia kos moal modar bae sia dasi bae ngangsar sia tolol tah dasi ngangsar menang aing tah aduh hukumna bener cak Allah tolol sia geura paeh sia kan sia geura paeh atuh ku aing geus dipaehan sia mal kebal deui ka rasa sia di kuburan kan digencet sia ku aing nyasarkeun sia je ku hararees ieu cenah nurutan Yahudi geus bogoh atuh Yahudi mah teu beragama Nasrani atuh sia mah kafir taluturkeun atuh sia jadi sia mah di Indonesia mah mayoritas Islam Quran atuh mah dibaca malah mah di MTQ-keun malah mah anu talar Quran kunaon atuh make anak hararees teh goblok bolon aduh Masya Allah jadi ku Allah di bolon-bolon DPR biasa baja geus teuas hatena teuas kuari mah kula lamun naik mobil kieu sok kamari ge nyalateun itu seuri we anu nanya kunaon kieu seuri teu neuleuh DPR nyala lengir we di mobil gambarna hehe kahujanan kaanginan hehe tolol di mobil pan aya tah nya mah katabrak kitu hehe bae baheula mah anak urang sieun di handapeun tangkal kayu gede lantaran rempan besi aya kuntianak kuari ngagarantung kuntianak DPR malulu di handapeun tangkal kayu gede aya gambar hehe DPR kuntianak pasti ngade tah kuntianak pasti ngade sia ulah di handapeun tangkal kayu tah kuntianak dah aduh diberi parar mata hati nanya hanya sekedar jang kehidupan dunia Masya Allah ulah gitu orang tuturkan Gusti Allah rempan mal kebal deui rusok di Fatihahan ge unggal minggu loba jasa balik ke Allah mal kebal ge ente kulun Gusti Allah mimma razaqakumullah
dalahar ku maneh hewan-hewan anu ku aing geus dirizkian nu ku Gusti Allah dirizkikeun ka aranjeun kabeh cakangjeng wala tattabi'u khutuwati syaitan ulah rek nuturkeun langkah-langkah setan perjalanan setan ye DPR emang setan di mana kasurupan juri DPR nu mana cenah kieu aing letik nyebut kabehna si kadengen ku KBH DPR nu mana nu kasurupan setan teu kadenge kan keluar asal urang bae di jero teu kadenge nafsuna nyurup ditumpakan ku setan yen undang-undang make aturan hawa nafsuna geura paeh ge atur jeung aturan Al-Quran sing hade mentak muringak bulu embung urang aya di dunia sakadar boga jas bagus dasi bagus sepatu herang mobil mentereng aju di akhirat kudu dikulub madah di dunia sebar halilana memewahan aya di akhirat engke urang dikulub gogolotrokan hehe ai batur ka sorga rakyat urang nu teu nuturkeun anu jahat-jahat nyana neuleu euy je anu neraka emang oh golawan anggeus gerakan itu bae ulah ngobrol di dieu lain emang ieu ka neraka gara-gara naon anggeus gerame panas lain pada geri aduh lain sodaqoh sok merehan duit ya pan bisa ka neraka teu ikhlas aing merena sebab aing mah mere ge supaya dipilih pan teu ikhlas pan atuh sia nyaho pan menang ganjaran anu ikhlas aing mah bapak teu ikhlas henteu aing mana aya DPR ikhlas eueuh ngan ngising doang nya anu ikhlas oh ka seuri-seurina teu ikhlas seurina teu ikhlas saya jasa mantak deket jasa ka neraka DPR wah cenah kieu ekstrim amat aing ke ekstrim memang aing mah lah cenah aing mah moal wau kaki emang ada gitu wau aing di akhirat sia-sia aing aja kieu ka mana atuh aing mah kumaha malaikat bae ngan optimis bae aing mah ka surga waduh ye atuh wau jeung Kangjeng Nabi pan wau jeung Tuan Syekh Abdul Qadir ira wauhna disesuaikeun sia geus sia mah ka neraka kan itu aing teh ya ieu teh ya keur macaan kitab pan ieu teh pituduh sesuai jeung aturan nu nurut ka Allah sorga tuh emang kieu nurut si sok loba omong sia aduh innahu lakum aduwwum mubin lantaran setan masalilana aduwwum mubin musuh nu nyata ke nu mana hewan teh pan tadi wa minal an'ami hamulatan wa farsha Allah teh ngajadikeun binatang teh aya nu hamulatan binatang anu dewasa bisa dipake kendaraan bisa dipake muatan wa farsha aya binatang anu teu dipake teu bisa dipake kendaraan neuk nu bisa neuk nu henteu ieu lamun halal nu haram nu mana nu halal Gusti samaniyata azwajim minadh dhani itsnain wa minal ma'zi itsnain tuh urang nyawa ngaji Quran mah Masya Allah binatang tesamaniyat azwajin tegas nama jadi badal yata badalun min hamulata wa farsha tegas nama aya dalapan pirang-pirang pasang-pasangan asnamin tegas sepanta cicik di mana ya minadosni isnaini tina mbegembol dua zuku zakarin wa unsa sajodo mbegembel teh doni ieu teh sajodo aya jaluna aya bikangna ai ka hewan jalu jeung bikang
lamun ka jelema nah pamegat istri Masya Allah mantap kan itu carogena salakina berarti ulah itu 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 teh istrina atau garwana mun leuwih luhur deui garwa lamun ka kiai itu tuh garwana tuh lamun ka ustad nah itu istrina tuh lamun ka anu handap dah itu pamajikanana bagus kan ulah kieu deui ulah itu ewekna ayo nggak mau dikak bulu nggak ada gas saya ulah kalau ngomong dia ngomong masih kena kos gitu ulah ngomong tapi emang gitu dia kadedeng sah sih ada tadi ajak emang mau ngobrol lagi gitu lah gas ya Allah ayah kere aduh ayah tuh lestarikan bupati bedakan ke Bupati Zaki bahasa eta lestarikan ulah datang ke dia resep ngadanya orang. Nah, jadi ai naon gitu ngaranna kabinata mah jaluk dah tuh adalah jaluk na tuh. Wah, benar. Tuh bikangna. Bikang jaluk eta bener ngaranna Sunda. Ayo mah. Saya jeung bikang kula. Sakumaha kebo. Udah bikang. Beda di Sunda mah. Badai angkat ke mana? Oh, eta Sunda tah. Mulih ti mana? Eta lamun Garut, Bandung. Sederhana tapi internasional. Cianjur leuwih lemes tapi nasional. Kitu tahapan dunia. Bahasa Cianjur leuwih lemes, cuman tidak diakui dunia. Ngalongnya nama. Cianjur mah lemesna leuwih tibatan Bandung, Garut, Tasik tidak diakui dunia. Tapi Bandung, Garut, Tasik rada handapeun Cianjur diakui dunia. Mantap kula waktu keur di Belanda kaget. Cianjur itu kepake Cianjur. Nah, sebab Cianjur mah aya ngalengan teu ngeunaheun dedengekeunana, tapi Bandung Masya Allah rapih. Jadi diakui dunia. Mulih ti mana mun Cianjur balik mulih ti manten goreng ringan mulih ti mana mantap kan mulih ti manten Cianjur itu bagus itu bahasa Cianjur kos gitu kok mau Cipanas sama kami waduh ngaleng Cipanas ira ka dia ira isli lah tuh pagi ja nah itu kemana-mana alasan tadi pada sokot itu beda seretik yang Cianjur dah aja sami aduh rindu cerdas cekena tapi beda tadi pada saja yang Cianjur lain deh tuh bantai kayak lubang ngalalana sama lubang kanyaho wah berarti kiai cina berarti mah termasuk karena osok ngalalana gak ini lain cara sia jadinya kok bahasa sanajan Tasik beda-beda Ciamis beda-beda Cianjur beda-beda sarwata nah teman Bandung mah bos gitu nah orang lain deh pak ke anak orang neng tai hayam susut nunjuk lagi pakai jempol tai hayam susut sopan amat budak ditanya ke orang iya dahar jeung daging kotok angkai takatai lah ayam ika dagingna kotok blon tong eta urang pas itu hese Sunda mah hese di dunia paling hese Sunda di dunia paling hese bahasa Sunda nomor kedua Inggris nomor katilu bahasa Jerman nomor bahasa Arab kadituna dan lain sebagainya kapan katilu Arab mah kahiji Sunda diakui dunia bahasa Sunda sebab lila ada Belanda di urang 3 abad sehingga mengetahui dunia dijadikan grammar Sunda wah hese Sunda hese mentak kula waktu keur di Jogja kaget ge nanya ke orang bule kukula ditanya where do you come from abdi di Bandung sial orang bule bisa ngomong Sunda ya aing mah Inggrisan
Aduh. Sugan bisa sakit kituna doang. Tanya deui ku kula pakai bahasa Inggris bener, paseh jasa Sundana. Lami abdi di Bandung, cek jana. Dugikeun ka terang ngadamel oncom sagala. Ye. Teu lain lalawora datang ka nyaho mah. Atuh terus bahasa Sunda. Dengan teu pantes urang bule bahasa Sunda teu pantes. Mau pantas batu orang jelema rada hideung putih tepati gitu teh bahasa Sunda pantas bule gitu bahasa Sunda tapi memang pohara Sunda mah nya ye samaniyata azwaj tegas nama 8 jodoh 8 pasang minadoni isnaini tina embe gembol 2 lalakina jeung bikangna sajodoh wa minal mazi jeung tina embe Jawa embe gunung ieu ge sarua isnaini sajodo 4 berarti kul zakaraini kul bejakeun ku anjeun ya Muhammadul liman harama ka Abu Jahal kafir-kafir Mekah anu ngaharamkeun zukurul anami karena ingon-ingon anu lalaki nu tadi teh kapan diharamkeun ieu mah sawaib mah teu meunang diganggu-ganggu haram diganggu haram didahar kecuali pengurus-pengurus patung timama eta hukum kos kitu bejakeun Muhammad sok sambarangan liman harrama dzukurul an'am taratan sakapung haram nyana mah lebok teu meunang teu nanaon bloon wa inasa ukhra kitu kene bikangna musibah dalik ilallah kunaon dibangsakeun ka Allah caknyana ieu haram binatang teh didahar ku halayak rame kecuali pengurus-pengurus patung kitu kene ieu nu bikangna teu meunang ngadahar bikang-bikang teu meunang ngadahar bikangna ge nu bagus teu meunang didahar ieu saha nu nyieun aturan-aturan kos kieu bari disubalenekeun ka Gusti Allah bejakeun Muhammad goblok-goblok teh khusus ka kufar Mekah umumna kesaantero nu nyieun hukum ku otakna sorangan ku pikiranna sorangan ku nafsuna sorangan tanpa ningali sumber Al-Qur'an jeung hadis kos itu bakal bloon cek Gusti Allah azzaa'al-karain apakah nu lalakina 2 tina embe nu lalakina tina domba nu lalakina tina domba lalaki tina embe lalaki haramallahu alaikum Allah ngaharamkeun ka ranjeun kabeh amil unsayain apakah bikangna embe bikang lalaki bikang mas tamalat alaihi arhamul unsayain apakah reueuhan anu masih kene direudeukeun ku bikang-bikangna embe reuneuh embe gembel reuneuh embe Jawa reuneuh ieu reuneuhanana diharamkeun apakah tanya ngaharamkeun sangeunah-ngeunah bae kulo mimma razaqakumullah dar ulah sok sangeunah-ngeunah nyieun hukum tantangan ku Gusti Allah ngeunah bae nabi uni bejakeun kumarana kabeh ka kaula ilmin maka ilmu an kaifiyati tahrimi dzalik tidak pertikah ngaharamkeun anak ieu haram ieu teu meunang ieu haram ieu teu meunang bejakeun maka ilmu in kuntum shadiqin nuhun tenak balalana bejakeun tantangan ku Gusti Allah Masya Allah ieu hukum-hukum di urang ge sarua engke di akhirat nabi uni bejakeun sia nimbulkeun rancangan undang-undang teh meunang ti mana bejakeun sia lamun eta memang aya dasar Al-Qur'ana teu sorga lamun aya dasar Al-Qur'ana deuleu ku sia teu lentabna seuneu deuleu ku sia mana dasi sia mana bawa jangan ngerek sia mana ayo ditantangkan ku Gusti Allah minta kararingis aya Al-Qur'an aya hadis mesti kitabkeun berbagai mazhab kunaon atuh urang make beureum mata hate atawa sadalah meunang nyieun urang ge atuh kuari rancangan undang-undang Senayan laksanakeun atuh ieu mah teu ieu teu itu teu ieu teu itu alah beunang kabeh gubernur beres gedeung deui wakilna kiai geus aya datana di ditu nu kabere nu ka umrohkeun nu haji para ranggil ge bakal
cek kiai pan kiamat ulah kiamat malah naon sakadar jadi saksi kebenaran doang jieu tong ke disorot pada di TV sorot tuh masalah sekali-sekali sia ka TV ngan ieu na dihideungan lah masalah lah tuh terus masih keneh kuari terus dikejar terus 50 leuwih nu bakal geus anu diberitakeun geus sabaraha coba nu bakal nu diberitakeun ayo geus sabaraha aya geus sabaraha geus teu bebeja ka aing sia pos aing teh nyaho sia tok nonton TV bae atuh jamatan lagi makata TV sia mah geus si anu dikejar si anu dikejar bela ku si anu bela ku si emang kumaha dekrada dirapihan setik air rapih jasa moal rada Masya Allah tantangan ku Gusti Allah sok sangeunahna min aina jaa tahrim ti mana datang ngaharamkeun teh pain kana min kibali dzukura atumeun sakabeh nu lalaki teu meunang onta bae diharamkeun teh awil unusa atuh sakabehna meureunnan setiap nu bikang manyangan onta doang atawa nu aya di jero kandunganna reuneuhanana pobeh meureun diharamkeun sok sangeunahna bae wa minal iblis naini wa bilal baqari isnain tina onta ge dua sajodo wa minal baqari jeung tina lembuyane sapi ge isnain sajodo 8 berarti halal cek Gusti Allah make jeung diharam-haramkeun sagala kok disambalenehkeun ka aing ngaharamkeun anak ai ku nafsu na nafsu bae jang beuteung nyana kate jang kantong nyana teu kudu disambalenehkeun ka aing atuh cek Gusti Allah aing mah ngahalalkeun tuh mantak orang balik ngaji kapagih embe pencet halal geus pokona mah aya sapi pencet nu bogana marah heuy pari main pencet caki aya ge halal wah ieu budak mabok ngaji kajian hukum iya udah diimpus ieu mabok ngaji caki aya ge halal wah bener mana asal halal be anu saha nu Allah kabeh bener mabok ieu mah ye mabok ajeun kumaha ge eueuh nu lain nu Allah kabeh nu Allah halal cak Allah kabeh nu Allah geus urang pencit bae bener ieu mah sudah disadiakeun sae bajal bakos ge kul adzakaraini harrama min sayain kul ngucap anjeun Muhammad apakah lalaki dua tina onta jeung sapi ya nek sapi lalakina sapi bil lalakina onta lalakina harrama Allah ngaharamkeun amil unsayain atawa bikangna sampi bikangna sapi bikangna onta bikangna amma samayat alai arhamul unsayain apakah nu aya di jero beuteung indungna yakni rereneuhan sapi rereneuhan onta nu ku aing diharamkeun teh sok sangareunahna bae amal kuntum syuhada apakah memang maraneh kabeh teh nyaksian hadir idz wasaqumullahu bihadza waktu Allah tetepkeun kana ieu ngaharamkeun nyaon teu waktu aing keur ngaharamkeun hadir tante sehingga pakai tata genan la teu bal antum kadibuna fi nyana ngomong kos kitu yen rancangan undang-undang sapi haram lalakina ieu bikang haram ieu onta lalakina haram ieu antum kadibuna fi bohong kabeh geus faman Allah mimman iftara 'ala Allahi kadiba moal aya deui hiji jelema anu leuwih aniaya zalim tibatan jelema nu nyieun undang-undang bohong disumalendehkeun ka Gusti Allah liutulan nasa bihi ilmun tujuanana nyasarkeun manusia tanpa mendasar ilmu awas innallaha la yahdil qaumaz zalim saknyana Gusti Allah teu nuduhkeun ka kaum nu zalim kabeh. Nah iya baheula di zaman kufar-kufar Mekah terus
ditaliti ku Yahudi jeung Nasrani nu kanjengerian saat eta nu terusir di Madinah nyana tetap akan mengembalikan hukum-hukum Yahudi dan Nasrani supaya kembali Yahudi jeung Nasrani minimal hukum-hukumna. Kadenge negara make Al-Quran bom, kadenge negara make aturan Islam perang kuari keur memeujeuna ayeuna teh. Tapi kitu bae negara ke Islam menang, ke kafir menang, ke Islam menang, ke kafir menang ngan keur kabeneran urang hirup kuari urang keur aya di bawah, kafir keur aya di luhur. Tetapi teu nyaho kuari teh keur mujudna bergerak Islam di unggal negara. Sebab aya bahasa cek urang Bandung teh mah ih sireum ge ai katincak mah ngegel. Eta teh bahasa. Ai di urang mah lain kitu sireum ge katincak pemodal. Lain kitu sia masuk dialahkeun bahasa, pribahasa tah mah. Sireum ge ai katincak mah ngegel. Tah eta teh leutik-leutik ge atuh ai keur kajanyerian mah ngalawan. Islam kuari tetep muncul di berbagai negara. Makin terus disudutkan, makin terus dianiaya, Islam muncul. Bahkan anu paling muncul kuari Islam di negara kafir, geus puguh di Prancis, di Inggris, di Belanda, di Amerika. Bingungan orang Amerika ge kok ieu bara runcul kieu Islam. Malah runcul kieu Islam. Lamun si Jennifer geus asup Islam, si Johnny geus asup Islam, ih si Soleh asup kafir. Si Junet tolol, jeblon. Batur kuari geus asup Islam kuari di urang asup ka Kristen naudzubillah min. Zalika min dari kembali deui ka hidayah mahal, hidayah mah. Nu mantak urang kudu bersyukur sing hade hidayah teh geus ngemplong urang mah dibukakeun ku Gusti Allah pintu hati teh ningali ka kuburan. Artina ningali ka kuburan teh lain zahirna di jero kubur teh aya siksa eta berarti kan geus katingali. Ketika nyaritakeun kubur urang teh terbayang eta teh ngaranna ngemplong. Ketika nyaritakeun mahsyar ditimbang amal eta teh ngaranna geus terbuka. Coba Yahudi jeung Nasrani nyaritakeun kos kitu macet janna mah. Macet atawa Islam anu Islam kitu kajajaden. Nyaritakeun alam kubur tuh jelema geus paeh mah paeh mana aya nu paeh hirup deui je eueuh cenah siksa aja teu pernah ngadenge ku kumaha berarti kan pareum mata hate urang mah geus alhamdulillah dibuka mata hate teh sapoe saminggu nutup dibuka sabulan nutup lumayan we aya mukana gitu aya kertas ngaji teh aduh aing geus sebenarnya mah ieu puyeng aing ge motor kreditan mobil kreditan puyeng aing eta keur muka kan berarti tah keur muka beureukeun macam merenung gitu di jalan datang ka imah datang babaturan hei saya tos gaji ya aduh aing ditungguan we emang enak ayo geura buka samping geura make tanganna emang enak ayo geus ngobrol di mobil bae hehehe saminggu poho deui mentek sing hade babaturan. Kira-kira babaturan orang mohokeun ka Allah geus ulah dibaturan aing hampura moal ngabatur deui jeung sia emang konon lah henteu aing mah jeung ustad bae ustad nu mana nu dibaturan ku sia ustad Dwi itu diajak ke pendopo sia beki parah sia jeung ustad eta mah salah saji ieu babaturan teh masyaallah karimna ieu lah nupang zalim-zalimna kecuali jelema nu ngabohongkeun ka Allah nyeun aturan disumalendehkeun ka Allah tujuanna deuk nyasarkeun manusia tanpa didasari ku ilmu Allah innallaha la yahdil qaumaz wallahu a'lam muslimin wal muslimat rahimakumullah minggu hareup urang babarengan engke zikir bersama kemudian sabada haul biasa orang libur sabada haul orang biasa libur alhamdulillah libur deui cuman biasana orang libur seminggu
nu direncanakeun minggu dina ba'da haul ieu 2 minggu ternyata leuwih sebab rencana awal berangkat Rabu umroh teh geus mun Rabu paling 2 minggu tapi teu meunang kafalna menang Sabtu jadi dirilei nah ku ayana sakitu minggu ba'da haul nu biasa saminggu menjadi 3 minggu. Jadi urang ke ngaji ka opatna nya sakali deui bulan nu mentak itu berangkat deui lantaran aya kesempatanana ayeuna. Mun kamari ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir khususna umumna kanu bersilsilah Sri Sikti Junaidil Baghdadi Marufil Qur'i Abu Bakar Syibli kabeh geus dizarahan termasuk Imam Hanafi Imam Ghazali alhamdulillah nah ieu mah gegedena ziarah ka makom Imam Syafi'i guru na Imam Syafi'i ditukangeunana Imam Waqi kemudian mampir ke ka di Yordan eta mah di Mesir aya sahabatna ngaranna Abu Darda kemudian ke di Mesir teh aya sirah Sayyidina Husain nu ku urang keur didongengkeun ayeuna kemudian kitu bakal insyaallah di Yordan ka Ashabul Kahfi jeung Kangjeng Nabi Syuaib sakalian berangkat naik mobil ke Palestina ka Masjidil Aqsa jeung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ka Gunung Sinai wattini wazaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin Sinai kemudian ka makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Bethlehem lahirna Kangjeng Nabi Musa Isa tahilah jeung nu jelas ka Masjidil Aqsa tidinya kara ka Madinah jadi berarti ujungna tetep pusat eueuh deui ka afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ngan pedah urang bermadzhab Syafi'i tapi can pernah ziarah ka Imam Syafi'i kitab-kitabna ku urang dibaca alangkah meureun asa deukeutna jeung Imam Syafi'i aya hizibna hizib Syafi'i kiai-kiai mah baroga kelamun kiai can boga khusus ka para kiai ke kukula dibere ba'da ziarah ieu jarang hizib Syafi'i mah jarang sebab ti Imam Syafi'i nurunkeun ka muridna nurunkeun kula kabeneran meunang ti guru kula ti almarhum Abah hizib Syafi'i ulah niat nanon baca bakal leuleus hate kok mau dibikin ka pamajikan leuleus haju nawaran wae leuleus hate lain eta tapi pasrah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya bisa diwirid ku kiai ku ustad ku santri-santri jeung ku urang kabehan nu mencintai Imam Syafi'i pendek tapi mantep iyalah hizib Syafi'i mantep dek diziarahkeun ka ditu sebab aya silsilah ka Imam Syafi'i gitulah geus atuh urang mingguna urang haul Sabtu insyaallah kula berangkat sebanyak 130-an mun teu dibates memereunan sakapal mah aya kulantaran booking terbatas ya akhirna loba nu hayang teu bisa anu ka kula datang langsung ge loba meureun dihitung mah 40-an mah aya leuwih ku kula teu bisa geus sakieu
booking tak gitunya jadi kayak orang libur 3 ke 4 kurang berangkat ngaji lantaran pemberangkatan anak anu kira-kira hari Sabtu datang deui ternyata lewat minggu kakarak orang ngaji deui. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم